Alhamdulillah. Syukur atuh Kang. Ayeuna teh dewe perjalanan di Bandung. Akang di Bandung. Aya Akang jam sabaraha ke Bandung, Kang? Sekitar jam 1 kurang 2 os. Aduh. Aduh. Lain Jadi, Akang. Lain Akang Pak Amprok tadinya mimiti Pak Amprok tidak sawau Akang teh saha ieu teh. Asa urang panulisan, teh baheula teh asa pernah di dieu gitu, asa pernah gitu. Oh, pan dewek teh nyamar di Tano Karno. Di ditu teh. Oh. Aduh. Gusti aing teh euy ayeuna lalampan kiwari. Geus canggih panulisan teh euy. Canggih kan cangkapan. Pasti. Wah, jalan-jalan geus di hot mic ayeuna teh. Hot mic. Geus di aspal, geus di cor. Cor segala rupa oh, ayeuna mah. di mimiti warung batok nepikeun ka nepi ka desa. Tah eta Aing memicara ngieueugan hanya kal di dituna euy. naon Kang? Renyul. Asa Oh, di warung batok aya nu renyul nepi ka sasak. Aya eta sa. Aduh, aing mah euy. Da aing teh kumaha coy. Aya ngembangkeun bakat gitu. Nya bakat naon eta teh Kang? Bakat kubutuh. Urang lestarikeun budaya Sunda. Bener. Hirup sauyunan urang gotong royong ngabelaan seni urang nya. Tah eta. Supaya nanyeur urang teh nya tadi panulisan. Khususnya ke panulisan urang umumna sanegara urang we di Indonesia. Indonesia. Urang tepan urang Sunda. Yuk urang memulai seni budaya seni wayang golek. Ku karyana masing-masing sing nepikeun ka masyhur. Kapan aya paribasa teh Kang? Ngamumulai budaya sorangan pancen urang sarerea cenah Kang. Buat aing jadi sijabat kieu deuleu. Lain Akang beuki teh beuki kasep eta. Ayeuna sangeus di Bandung dewek teh euy. Aya 12 jam we Kang kikituan aja beuki kasep eta Kang. Laras. Waduh, aing tingali tina baheula butak ayeuna duk. Ayeuna jadi batok. Jadi batok. Aduh. Kang. Hei. Cing atuh nepangkeun bisa. Nepangkeun ka urang panulisan. Laras. Ieu Akang kelahiran asli panulisan dewek teh euy. Putra daerah Kang. Putra daerah panulisan asli dewek teh asli nomor 1. Nah, lain nomor 2 Kang. Lain Nomor 1. Aduh alhamdulillah euy. Geuning eta para dewek euy Asep. Baheula mah nya dewek kene kreutik ene pan ilang teh. Baheula mah unyu-unyu baheula mah Kang. Imut. Alah alhamdulillah. Baheula mah imut-imut ayeuna mah amit-amit Kang. Amun di syuting teh aing teh sok rada geumpul euy. Nya da itu nyotingna tukang itu. Waduh, nyotingna Rano Karno euy. Alhamdulillah euy. Tepung deui jeung Akang. Nya. Heeh. Ayeuna teh Akang teh neruskeun perjuangan Kan. Ngabelaan seni Sunda. Oh, itu Kang inohong di payung. Para inohong. Empak merbayak. Empak tinggal di motor hungkul. Motor hungkul kan. Beri jeung eueuh sasaha. Beri jeung eueuh reungit-reungit acan geuning we ya. Alhamdulillah. Dukung reungit. Aduh. Alhamdulillah ya padalang. Urang ieu we, urang gawe bareng. Ieu teh seni kual pukahna Bapak Dalang di Pujaran Galih Pakuan. Dewek mah
pujaran nyata pujaran giri harja tilu dewek teh enten cekal teh euy. Nyata. Enak orang gawe bareng jeung pujaran Galuh Pakuan. Galih Pakuan nyata asalna teh ti Bapak Asep Sapaat. Di dituna ti Abah Sapaat eta teh. Masih kena aya rerehan. Aya rerehan. Terutama anu gaduh ieu rombongan nyata. Rombongan kawitna teh ti luhur mula Bapak Sapaat. Kangkun nyata aslina mah teh. Nya. Bapak Engkun ngan anjeunna biasa ngawayang nepikeun ka Jawa Tengah. Jawa Barat Jawa Tengah we. Alhamdulillah itu parantos aya para putrana bakal neraskeun ieu ke seni budaya wayang. Seni budaya Sunda nyata pagelaran wayang. Yuk urang laksanakeun ku sadaya. Urang dukung ku sadaya. Kababayana teh geus eueuh aya generasi penerus. Aya pagelaran dina wengi ayeuna teh dina raraga naon ieu teh Kang? Dina raraga nyamut sawalan ka ditu teh. Sawalan. Urang teh geus eta nyata geus ngalaksakenakeun Idul Fitri. Urang teh sing balik kana fitrina. Amin. Boborang siam atuh Kang. Boborang siam ngawilujengkeun ka sadayana. Hapunten akang teh sanes agul ku payung butut teh. Nyata lain nganu harti akang teh mipinteran hapunten ka sadayana kitu ya. Da kitu teh akang dina seni mah urang teh wajib kamu mulai. Kitu yuk ah. Aduh, beda jadi omong harapan ieu deket tenang jadi ungap. Hawa tukang kendang eta teh ongkong Kang. Alah, cek. Oh, cek na euy jeung gongna. Alah.